lumpat ka masrib bol seuneu lumpat deui ka kidul seuneu lumpat deui ka wetan seuneu lumpat deui ka kaler seuneu wah mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung di penta pertanggungan jawab sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang wah ieu Abah Dedi waduh kaditu sia kaditu bah kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku Abah teu diurus kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka Abah bongan Abah baheula teu ngurusan kula dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur aya na ge teu hayang asal lain-lainna deui padahal anak sorangan Masya Allah dengan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun habona aya istilah habona dina fikih habona teh pertanggungjawaban nanggung jawab nu kudu diurus saha teh nu kudu ngurusan Zaid rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun teh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab di ngaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti teh kudu hese-hese bongana Agustus Desember Desi Oktober Oktavia babari bae ngaran mah kitu kameneran keur sasapu ngaranna teh ya Runta babari kolot bae lama kitu bae boga anak Ki Zaid teh kakarak sabulan ai prak eta Zaid jeung Nyi Sarwiti teh masyaallah cek sok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari surat cinta nu dijadikeun mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki saja merajalela ya kuari awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya nah cekcok ternyata teu bisa dipertahankeun Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti geus teu hayang deui aing taya kuari statusna kan pisah tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui tanya deui Ki Zaid kumaha deuk rujuk deui teu hayang aing moal ngaletak ciduh aing waduh keras Ki Zaid lain dirujuk tambah deui tadina tolak hiji jadi 2 tolak deui we 2 sugan empe menang sabulan teh sugan empe nah kuari ditanya deui lantaran karak boga anak sabulan nah ieu kuari ditanya deui terus henteu lain deuk terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro dak aing moal balik deui emang kos eueuh deui bikang eta kos kitu tah gagarak modalnya anak ku aing leuwih teh nyana dipikir ku aing bahasa hawa nafsu teh kos kitu kasimpulanna mah teu pisah bae nah ieu nu jadi masalah anakna saha nu ngurusan Nukuri jadi masalah soal pengurusan anak. Ieu saha ieu nu ngurus. Hiji ngurusan mandianana,
nyusuanana kemudian kabelah ditunan narbiahna ngisingna daharna ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana rapih di agama mah sebenarna mah lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh nikmat salaki ngabogaan hak pamajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah sangga lanjut jeung geussanana aya aturanana urusan kenegaraan rakyat jeung pamarentah cukup dina Al-Qur'an ngatur Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in nikmat jasa hirup urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji negara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuatkeun negara urang sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kita kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Udah nenglah mending ngeridit baik. Perang. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari pas. Maningan paeh kuari memperjuangkeun agama modar sorga maningan diangelkeun tapi paehna ka neraka maningan. Iya. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktina kita puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim diterapkan sebagai sistem di negara cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng baik lurah kasinggung camat kasinggung bupati makomo kasinggung biasa padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu sinar ilahina letik jasa tuh kanyawan letikna praktek agama Islamna nyana asa-asa mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Loba iman nih mah loba iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Ih, mah hantep sia mah. Emang orang gitu atuh dagang toge na rugi bae aing mah jeung
Lah pokoknya itu diarurusan. Luhur sama tukang toge. Dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuarina mah bagus, kuarina. Jaga di akhirat mah rosak bakal. Pokoknya naik ke surga maka surga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula. Sabaraha kebelna ya 1.500 tahun lah. Pancen kiai mah bangun ngayakinkeun eta aing mah yakin jasa macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin telok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo aing. Mun teu ngrebek heula sia. Gitu. Ku yakin-yakin bae mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tak urusan nu kos kieu geus alus. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal ka dimawatan Kang kieu. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh horeng tepati bener. Tah minimal kos kitu bae heula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola lade. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, Masya Allah. Minimal orang teh introspeksi, aing orang teh berarti bener ya. Masya Allah. Istighfar. Tepati rosa takabur sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu. Sebab nyaho ka bener. Lamun teu nyaho ka bener mah datang ka paeh pan terus bae naudzubillah min. Mendak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya baha. Mun teu dicaritakeun nu aslina deuk kira nyahona. Dikira hanya hona sakadar nyaho we heulana. Heulanan sugan we atuh geus nyaho mah. Aya pitulung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta lamun dibere taopek kos kitu tah bahasana mun teu dibere taopek mun teu aya ngaji aing. Ngaji perkara ditu jasa. Hes, ulah ngaji ka Cileumok dicarekan bae aing. Nyangan deui Kiai Golkar bisa disogok. Oh, dia babarengan jeung Kiai Golkar dari itu. Rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek Kiai, waduh eta Kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyomongan sia lah. Aduh. Tah, ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan, kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak, urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana, ngurusan emak babarengan imah tanggana, na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak, ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu. Iyalah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak. Kemudian kandas di tengah jalan papisah. Na ieu nu kawajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Ieu supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Alamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman.
Panian, waduh, komo nu nyandung mah ieu nu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadu nyararandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama, ai teu ngurusanana tah. Pancen kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibah. Waalaikumsalam. Wali salam kitu datang. Orang mana sih nek Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu enggak lagi kemana cenah kawin deui. Cenah emang tukang kawin nih cenah lagi kula. Tetep tadi nanti neng daek nyawa cenah dipelet beureun ku nya nanti. Lah dipelet atuh beureun bogoh bae. Lah ulah loba omong cenah kiai mah. Ieu bae anak cenah nu ngurusan tanggeus 2, nu hiji ditungtun, nu hiji diais buntelan bae gede. Paneta urang Cikupa tolol ja eta kos kitu. Ah, ieu nasib da deui kumahakeun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki buka pamajikanna 3, ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teuing aing teu datang kamu doa awas ya lamun datang kaki uci cicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun ka imah uci dicapi jeung aing. Atuh jana bebe aja dia tolol. Aya bae. Sakeun aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh, Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu. Ah ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu ongko. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak kagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ka ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hifzuman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranna habona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu kene huwa tarbiyatuhu jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha saha tah ieu lah dek diatur cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna, cak pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres. Moal atuh. Sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka dituna mah paneangan deui. Kajian kumaha ge neangan deui emang kumaha gitu. Orok ieu lah pokona mah modal teh henteu. Mimitina mah bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah dituna mah terabaikan. Mentak di dia diatur saha ieu nu layak ngurusan anak cek di dia walinasu alyakubiha kaum wanita leuwih pantes ngurusan tentang anak maka lamun lalaki
ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri, aya anak, rakeun urusan-pengurusan ka pamajikanana ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Ge, lamun kadola ku urang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait temut laki. Lamun pamajikanna bakal ngurusan hiji percaya keagamaanna diana. Nomor kedua mungkin teu mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanna memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak lagi luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina oge teu ocon kanu sejen api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana aya kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang isuk-isuk ka pabrik sore datang atawa leng ka Korea ka Thailand ka Malaysia ulah diserahan anak sama kos kitu mah boro-boro diserahan anak diri da ge teu bisa ngurusan ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan. Nomor kaduana nyanana teu ka mamana atuh ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu urusan tah ieu diatur ye heulanan ye tengetkeun wal inasu ayakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak. Baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina. Eta berat teh hirup kitu berat salaki ge ngabiayaan be asa deung-deungeun padahal anaknya kan anaknya tapi asa deung-deungeun be embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak ngabiayaan pengurusan kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak kuari anak di akhirat moal teu neangan sasaha nya anu diteangan diurusan teh diurusan jaga di akhirat bakal diteangan mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren henteu di sakola henteu dididik henteu aju emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi jangan malaikat teh aya coba jangan gadieu-gadieu tu yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan, di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak lumpat ka masrik seuneu lumpat deui ka kidul seuneu lumpat deui ka wetan seuneu lumpat deui ka kaler seuneu wah mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang wah ieu abah Dedi waduh kaditu sia kaditu bah kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka abah bongan abah baheula teu ngurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur ayana ge teu hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan. Masyaallah. Nah ieu. Jadi nu ngurusan mah tetep bae awewe saha atuh ieu nu ngurusanana? Wa ulahuna pangutamaana di antara awewe indungna nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu bae heula tah
tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya. Lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina. Nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina, engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya ge salakina keneh di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut, perebut anak, sidang ke meja hijau. Nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah. Di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa. Kebeneran ieu boga perusahaan. Eta antara hiji jeung dua. Milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel. Eta Kristen mah kos kitu. Pisah boga toko misalnya gede swalayan. Nah, anak saya nundek ngurusan anak saya. Hah? Siap. Indung nak ngurusan anak. Lepaskan swalayan. Dek ngurusan, pula mah dekain swalayan, be. Lepaskan anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen deh, pos gitu. Di Islam lain kitu rapi. Di Islam tetep bae ari napakah nama ngalir si suami. Lamun henteu dibere napakah, awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising teh, ngaampokan teh, nyusuan teh, mandian teh, ieu adalah urusan indungna. Rapi. Geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya. Pangajikanana atuh terus ngurusan. Ke datang deui ka dinya teh. Paling anjang we gitu. Susugan. Eta selama pamajikanana bener-bener ngurusan ka anak, eueuh masalah. Menang be 5 bulan 6 bulan, pan sedona geus masang deui. Lipen geus kandel deui. LDL na geus anyar deui. Waduh, luar biasa. Jadi beger deui atuh jang ora keneh. Ta ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai. Terbengkalai ieu teh ieu lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kawin teh jeung tatanggana ieu urang cikupat eta jeung urang pacar kemis kuari mah boga bebene urang bojong. Pan anak terbengkalai eta anak. Lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae lain di ais disusuan dibekem punyana. Gandeng sia, ngeganggu emak bae. Bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyanana teu ka mana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana, silakeun indungna. Tapi begitu manehanana, kawin deui. Ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui. Lantaran nyana sibuk urusan salakina. Mal kaurus ta budak tah. Mantep gede hulu. Budak bakalna gede hulu teu kaurus, sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna. Teu kaburu, jadi 3 ngurusan hulu burung. Teu kaburu. Tah ieu. Ulah seuri sia. Tah ieu teh salilacan kawin. Si Sarwiti, silakan urusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil teh lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin, ku ari mah geus kawin nyawa sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah. Nyara lagi anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu tah ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak. Oh, kadeu kan. Bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna na ye summa ummahatun yudlina bi inasin. Lamun geus teu bisa ngurusan tasih emakna ka eta anak
hiji lantaran kurang agama atawa tengurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa tengurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina biinasid terus baik ulah kapisah kusasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak mun bau na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu tayudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapa tah ieu pamajikan ieu mana ieu bapana panti mana boga emak panti bapa ti bapana ge boga emak tah ulah ti jihad bapa nu urusan teh ulah dibikeun ka makolot ti jihad bapa tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ieu mah mana bapana emak wari mah heuheuan balik sia kerok eta kitu ya keur carita yudlina ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina bi inasin kumaha ya cakos kitu tah jadi nu ngajurus makna mana emak mana emak kitu eta mah anu ngurusan eta kurang sebab kapisah ku bapak lain deui karakter kapisah ku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak micieun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jada ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu micieun anak di Sanghyang dipicieun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipicieun ka Ranca Pondok geus loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipicieun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipicieun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipicieun ka walungan anak teh dipicieun ka sawah dipicieun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit suabodo teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman mentek tetep sakitunya ahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kadua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna ieu engke ieu keuna pisaeun maca Quran keuna nyahoan ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah ieu lah wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke pindah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna ummun pang utama nama mana nu urusan ummahatun yudlina bi inazin ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak
mana makna geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana mak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus mbungeun keneh ngurus lantaran teu kasiweur adalah uyutna teu kasiweur adalah baona teu kasiweur beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doang tuh beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ya baona ye panjang umur 150 tahun meureun ya umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao na ieu karaknan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bau wal jadid wallahu a'lam.